Yang kemana itu salah kita geus beurang kieu can hudang keneh wae nya. Ayo mah. Dah goreng teh sare keneh kita geus beurang geus naon. Ya, gerak hudang kita geus beurang geura gawe. Ya. Geus beurang geura hudang. Lampahan geus beurang kieu. Teh geura indit gawe. Nah, gitu jam sabaraha ieu? Jam 7. Hah? Nyaleh hudangkeun atuh tadi. Tadi diudangkeun. Hudang. Hudang. Atuh ya. Mas, Bapak angkat kerja dulunya. Hati-hati. Siap. Aing kumaha ieu teh. Teu gawe dicarekan ku majikan. Ari gawe da geus beurang pas dicarekan ku bos. Kah pusing aing. Mending ngurak wae kitu da aya urakna mah dina jero motor euy ieu mah. Aing mending ngurak wae beja gawe we lah daripada ka kantor aing. Engke dicarekan ku bos geus kaburangan ah. Ah, bener daripada gawe mah mending ngurak wae di dia. Dia biasa lebih ke beraradan euy. Wah, sampai eta makna euy. Oh, bablukan biasa mah. Aya blukan mana? Meng. Ngilu ngurak, Meng. Halo, assalamualaikum. Hah? Perasaan tadi udah berangkat? Masa sih? Tadi tuh kesiangan jam 7 dari rumahnya. Gak ada. Ya udah nanti saya cari dulu, Pak. Iya. Ya, Pak. Nanti saya sampein. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemana salah kita? Ya bosan nelfon. Aing. Iya mah kudu teangan. Ngurak jigana teh ieu mah. Yo, ayo. Takon. Bener we tuh di ditu aya. Awas ya. Yes. Pantesan atuh bos teh telepon caker ngurak geuningan. Ajar ngabohongnya. Maaf. Ya. Ampun.